tah upami dikersakeun nu janten carogena soleh istri solehah teta kabagjaan di alam dunia. Mun teh mah teu dikersakeun kumaha datos aya contona punten. Lamun contoh teh tos komplit Bu dina Quran teh. Upami urang aya istrina soleh carogena solehah istrina solehah carogena soleh saha nya Kangjeng Nabi Sayyidina Ali, Sri Fatimah, sadayana para sahabat sami gitu. Ayaan carogena soleh istrina teu soleha saha Nabi Nuh, Nabi Lut. Aya contohna Nabi Nuh, Nabi Lut teh nabi tapi istrina teu soleha. Aya istrina soleha carogena henteu saha ti Asia pan teu kagok Firaun ngaku nabi deuh mata kemun teh main caroge ibu teu soleh hitung-hitung ngukut Firaun. Ting sabar mah ngukut Firaun yang penting orang aya caket ka Gusti Allah. Da abdi mah lain ngabujangkeun ka caroge tapi abdi mah sedia taat ka Gusti Allah. Taatna ibu ka caroge teh lain gara-gara caroge tapi dipiwarang ku Gusti Allah. Upami ibu keheul kanu jadi caroge punten eta teh leungit pahalana. Non sababna sabab urang ibadahna gara caroge. Mah pangdamelkeun cai habon we cai mawa we ku sorangan teu. Eta mah panggiekeun habon we pangnahurkeun ku sorangan we nama. Eta teh Bu, lamun taatna ka caroge mah da caroge teu gaduh pahala. Disentak ku caroge tapi keur dirucut ti soca. Ibu teh nyeri hate ku caroge teh. Mun teh mah ayeuna urang nyeri ku caroge teh jadi pahala. Lamun teh pakagusan nampi Gusti ieu teh disalira. Naon lopatna abdi Gusti? Ka eta teh nampikeun ka Allah. Da abdi mah ngawula kanu caroge teh taat ka Gusti Allah. Lamun taat ka Gusti Allah, Allah nu gaduh pahalana. Nah, jadi janten bae di